Alip tuh. Si eta teh heula sok jail wae ka uing. Jailan deui sia. Heh, HP orang eta. Eureun sia. Lip kunaon? HP orang jagat ku batur. Nya? Hayu bantuan ngudag. Hayu hayu hayu. Aduh, poe teh meuli panas ngebentrang kieu euy. Mang, mi apa ya yang modal? Ya, Jang, naon ieu naon? Mi HP. Geus kabur sultan eta cigana budak teh. Alus oge ya HP nama euy. Tah ieu geuningan nyokot HP teh. Yeh, naon? Tong sok nuduh-nuduh. Geus lah tong sok loba ngeles. Tadi teh nu mau HP orang teh make sarung. Naon, urang mah teh nyokot. Alah eta mungkin HP orang nu dicekel. Geus lip, sikat weh. Budak, tong lompat sia. Awas ya mun kapanggih deui. Aduh, apes. Si emak-emak orang kengenah-ngenah sare, citah ngalah gedang. Wah, aya mamang kopea tuh. Nyamperkeun ah. Mang. Ayo naon ieu? Mang, ieu di dieu. Yeh, ari si laing ngaruaskeun wae. Ampura atuh, Mang. Arek naon atuh make ngahudangkeun amang? Ieu, Mang. Kuring teh dititah ku si emak. Disitah ngalah gedang. Ya terus? Tah berhubung amang keur di dieu, daek teu nulungan kuring. Dulungan naon? Ngalakeun gedangna. Wani piro? Kalem, Mang, aya keur meuli bala-bala mah. Nanggeus atuh amang mangkat heula. Heueuh, Nam. Tah, ieu geuning gedang teh. Waduh, nanaonan itu budak teh ngajulan gedang uing. Woi, mau gedang gak sia? Aduh. Nu bogana sih dana euy. Woi, sia mau gedang aing euy. Woi. Woi, ajer woi. Woi.